Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalayan taufik sareng inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sim abdi masih keneh tiasa ngalejengkeun hanca pangaosan tangkih kaul. Oge pamudah-mudahan anu ngarupingkeunana sing salamina dipasihan taufik sareng inayah supaya terus henteu bosen-bosen mendengarkan cariosan-cariosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dicatet ku Syekh Nawawi sareng ku Imam Jalaluddin As-Suyuti dina ieu kitab Tanqih Qaul sareng dina kitab Lubabul Hadis. Oge pamudah-mudahan urang sadayana bukan hanya sekedar membaca kana ieu kitab sareng bukan hanya sekedar mendengarkan ieu kitab, tapi mudah-mudahan urang sadayana oge sing dipasihan taufik sareng kakiatan sehingga tiasa ngamalkeun naon rupi nasihat-nasihat anu sararae anu disusun ku para ulama dina ieu kitab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, laksanakeun tunaikeun ku araranjeun zakat tubuh-tubuh araranjeun biqauli dengan ucapan La ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan seringna membaca kalimat tauhid ieu tubuh orang bersih tina berbagai dosa kecil maupun dosa besar, seluruhna diampuni ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja Ibnu Asakir sareng parantos ngaluarkeun sebuah hadis Ibnu Asakir an Ibni Abbasin ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala, parantos nyarioskeun Ibnu Asakir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaula sanyana ari ucapan la ilaha illallah tadfa'u eta bakal nolak an qailiha ti jalma anu maoskeun kana eta la ilaha illallah, nolak naun tis'atan wa tis'ina 88 baban panto minal balai tegesna panto tina pirang-pirang bencana. Kalimat la ilaha illallah upami sering dibacakeun ku urang dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah bakal nutupan karena 99 panto bencana. Adnaha ari bencana anu paling handap, alhammu nyaeta kasusah, kabingung, kasedih, ngan dengan syarat tadi macana kudu dengan ikhlas. Naon si ari makna ikhlas di dieu? Ke di akhir bakal dijelaskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala sajalma anu ngucapkeun la ilaha illallah kharaja maka bakal keluar min fihi tina mulutna eta si jalma qairun hiji manuk ahdaru anu warna hejo
lahu eta manuk teteh ngagaduhan janahani dua jangjang dua sayap abyadani anu warna putih mulakkalani bidduri wal yakuti sareng eta manuk teteh berkilauan dengan sebab mutiara sareng yakut anu aya dina tubuh eta manuk. Masya Allah geuning cenah urang setiap dikir can pernah nempo aya manuk nu kaluar nah cenah atuh ieu mah manukna lain manuk dohir tapi manukna manuk anu gaib moal katingali ku urang mah bising ke dipraktekkeun tengah peuting mana cenah urang ieu maca la ilaha illallah teu kaluar-luar manuk nu aya manuk urang kalahkah ngeluk di handap sebab gadiukan wae itu tadi. Nah ade pan zaman ayeuna mah kudu bukti wae sagala teh kudu dibuktikeun secara mata dohir itu pan jelema ayeuna mah sakira-kira teu dohir mah geus teu percaya atuh iman kana anu gaib na mana eta manuk anu hejo anu dua jangjangna putih sareng berkilauan teh yas'udu ilas samai kemudian eta manuk teh naik ka langit fayusma'u lahu dawiyun tahtal arsy kemudian dikupingkeun ku eta manuk teh gaung atanapi gema di bawah aras kadawiyin nahli bagaikan suara gemuruhna lebah odeng mencek orang Sukabumi mah fayuqalu lahu kemudian dicaritakeun ka eta manuk uskun cara ricing anjeun ulah gararandeng wae fayaqulu kemudian eta manuk teh nyarios lah cek ieu manuk teh moal kaula moal rek eureun kaula bakal terus-terusan maca tasbih sareng mangmohonkeun ampun ka jalma anu maca la ilaha illallah dengan ikhlas hatta tagfira li sahibi sampai anjeun memberikan ampunan ka saudaraku nyaeta jalma anu sok ngucapkeun la ilaha illallah teh fayaghfiru liqailiha kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ka jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah summa yaj'alu ba'da dzalika lit-ta'iri kemudian saparantosna Allah ngahampura ka jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah teh Allah ngajantenkeun pikeun manuk sab'una lisanan 70 lisan eta lisan anu 70 teh tastagfiru li sahibihi tugasna selalu memohonkan ampunan pikeun jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah ila yaumil qiyamati dugi ka poe kiamat. Masya Allah geus teu kahitung kauntungan jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah dengan ikhlas. Mungkin jelema nu ngucapkeun nama geus sare geus beres teu ngucapkeun la ilaha illallah tapi ieu manuk tia teureun-eureun terus mangmohonkeun ampunan ka jalma nu ngucapkeun la ilaha illallah. Fa idza kana yaumul qiyamati saterasna ketika poe kiamat telah terjadi, jaa maka bakal datang dalika qairu eta manuk teh yakunu qaidahu terus eta manuk teh bakal jadi penuntun pikeun jalma nu maca la ilaha illallah wa dalilahu sareng bakal jadi penunjuk jalan pikeun jalma nu maca la ilaha illallah ilal jannati menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah batur mariweuh poe kiamat teu nyaho jalan bingung kudu kumaha jalma-jalma nu maca zikir mah
bakal aya nu mapagkeun, bakal aya anu menyambut sareng menuntunna nunjukkeun jalan supaya asup ka surga bisi salah asup. Ya Allah, mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun ahli dzikir anu ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.